Jadi kemarin nambah jatuh araya. Oh, jadi biasa nang rumput bae di dinya lah diamben, di dinya di Oh, halo. biasa nambah marah dong. Nya ngomong-ngomong tentang kayu teh di leuweung. Oh, kemarinnya. Oh. Coba di IB di telepon ya bagus lah di telepon. Buku betul. Iya, taraktif. Komo aing bebeg nyekel-nyekel HP kabogo itu boga di biasa. Tapi jangan Alieur kana hulu gila lieur. oh, geus kumaha baik. Hooh, ngomong nam si Rijal nek balik gawe jeung teu kuat cenah. Pagawean kitu lah, carape cenah. Coba di telepon teh geus datang di mana? Sering balik ngomong nama. Atuh coba bae di telepon ja ngomong nama minta dijemput di terminal mana buah eta aja urang tebuk HP ieu. Tadi jalan saya ngomong dek balik. Wih, Sultan nelfon. Enak nih ya? Halo, di mana dia? Saya ngomong dia balik. Oh, aing geus di imah ya. Karak doang balik dia mah. Cair berarti aring sebalik di Jakarta mah. Coba kan di saung ya ngopi, aya diburi saung ieu baru kiwari. Atuh aya bae jeung meuli kopi-kopi mah kitu. Wari OTW ya. Saung belah mana teh? Di dia di pipir si Abah saung teh nya homereun. Kira kudu dijemput. Oke, siap. Aing OTW ka dinya wari ya. Kayak kopi mah. Oh, ditunggu di dia cobaan budak di dia. Kiwari. Aju nu si eta si Rijal nu tadi mau ngomongna jangan ngomong atas balik gawe si eta sugan bae cair gitulah. Udah saya ngomong tadi ngisi telepon ku aing. Oke rindek mah berarti orang kasaung deh. Hayu. Oh, sugan loba di saung. Orang biasalah di saung begitu legug bae parugu. Aing mah jeung kabogo ngajak ulin. Ngebuka di 2000, Masya Allah bae. Ini baturan ngajak ngopi sih. Gampang kabogo hit baturan heula. Udah di mana teh nya saungnya? Kayak asa inget pokok ieu. Di belah jalan aja nunggu. Woi, assalamualaikum, bro. Waalaikumsalam. Woi, Jal, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Badannya gitu, tapi kantongnya ya ada gering ya. Sehat-sehat mah. Segede, bro. Das ini berarti Jakarta gawean bae di Jakarta yo. Ya, Coba ajak dulu renga lumbuk bae di lembur. Mun mau rocker. Enggak aing mah. Liur. Kami radio kali eta ngopi tah. Nggih. Kumaha cara rager ya? Alhamdulillah itu jangan iya ya. Aduh, coba ya ajak-ajak ya. Di kampung aman kampung. Ai aman. Tapi ge kebo malah leungit kebo. Leungit? Oh. Nu ronda kebo. Kebo sasana leungit ya? Loba pokona mah. Abu bapae nya dua, abu bapae. Aing teu sida kawin dia keluar nu maling. Pokona mah. Tolong aja ya. Lieur. Kalau hadir bae tuh. Atuh ngopi ge. Kira aku di Jakarta ya. Harus coba ge meuli kopi tas di Jakarta mah. Atuh kabeuli meureun kopi dong mah udun. Gitu. Atuh jeung meuli kopi-kopi mah aya bae rokok mah gitu. Rokok Surya mah gitu. Ngetah meuli kopi. 2000. Kira aku di yang geus beli Jakarta yang ngabit 2000. Jajah aja. Bukul mah tan aing Jakarta lain kawe lain naon ulin HP ketiga dekeun jadi HP ya Allah kita 2000 tah merek kolot separo jajan nih separo 2000 Atuh hade bro keur kabere kolot BG nu penting mah Ya, berbagi gitulah. Jadi intina mah berbagilah gitulah. Yuk ningkat saung bae. Ya di dieu posisina hujan nih urang di saung urang mulang tar takuna telah dong orai bubung. Kayak saung mana teh ya? Tuh
ayah diburi tah diburi Ayo. di Cibumawang tah aya lantai 2 lumayan orang gitu. Ayo ngopi di itu yuk. Yuk, bawa. Soalnya itu ngiri gue ya. Bro, asamnya bro. Nah, woi, aing. Gila, keayaan di lembur saung lagi kos gila. Ya rombeng kimernya di Jakarta nya sorana gawe nana apartemen mani mewah gitu tah. Ngoro pertemuan kontrak. Ini kabar asa bulanan. Abang 500.000 kok tekan mah. Bagusan kene di dia berarti gratis. Pemandangan kalapa dugan tinggal naik. Musut tinggal aya lombang. Tapi indah amat saung ya. Oh. WC aya WC di sini ge. Gampang bae tah mah. Ada males kan. Jal, agar dia. Agar awak nama ya, Bang ya. Cuma dia di Jakarta. Sehat, Sehat. badan mah. Dia beberapa tahun di Jakarta, balik lagi. 2 tahun. Mahal kaya meren. Beberapa kaya biar aku diakan. Ya mah itu baik. Oh, kurma kolot dong kayak tuh lumayan itu. Coba beli kopi Jal, pas di Jakarta tadi. Asum mau kopi mah ya. Mana Jal? Hiji mah. Hiji. Tadi urut Bapak di mah. Aing dia mah. Ibu Oh, dai. yang hiji Jal. Coba bakona mana? Bakona ieu tah. Iya bakona Jal. Astaga. Jakarta keur ngetren ieu. Kira aku Jal. Heeh. Iya kok udah nyana sapotong doang Jal. Ieu usaha. Tanya, itu Jal kotok mereka aja. Jadi deh kopi jadi deh. Oh, jadi wah, China. Bebek kembali deh itu kalem. China ge eueuh meureun Jal. Cenah. Ogo, Nah, mental ya Kak Imhan deh. pengen deh. Waduh, jauh Jal. Aduh, ka imah hujan euy Jal. Aduh. Iya, eta sia da kerira datang nah. Oh, atuh sebulan setengah. Eta nu balik digawe di Jakarta anu ngomong doang. Saya ngomong bacakan cenah sia eta berarti Jakarta mah. Atuh aing bae nya dina HP ngomong aing na telepon aing bari jeung HP na durul aing. Bacakan cenah tuna tenang bae. Oh, tadi nelpon balik cenah aing bacakan yang dituna cenah. Teu boga duit Tapi mah. ditu. Tuh aya kadang aya bener aya salah Ah, gitu eta. tah intina. Hong kayak banyak bacakan mah kepenting be orang lain. Kayak aing KTM heula nyokot duit pinjemna bos. Itu nya. Kalem bae. Ari kaputing mah jadi orang siap nunggu omongan tina si Rizal yo. Oke, aing ngontekan budak tah Oh. penting mah. Bejaan kabeh Oh, supaya nyarahun. teleponan ku urang. Oh lain budak menjak kerja leuweung ieu teu nyaun si Rizal balik. Heeh. Si Rizal kumaha ya kali buat cenah kabar-kabar kana urang ieu. Waduh. Kumaha Jal? Atuh kayak apa ting orang buat kabehan budak bae kontekan baturan kurang ramean hari beban seru di lain kayak hari budak kamarana saparona yo Tugas teu nyahonya Heeh. ngaranna ge Hidup budak lembur gitu ieu. lah heuh. Jadi Anu ka mana kaleuweung. kaleuweung nu Kaleuweung. jelas nam kaleuweung budak Heeh. melak sereh. Aya melaku cai. Heeh. Paling aya eta peutingnya Penting paling jam kumpul. 10 datang ka di GML urang mah jelema teu bawa HP eta melohok bae. Kos nu edan. Apa nama? Lihat nah. Heueuh lieur. Lain lieur-lieur deui hirup di lembur kos kila. Luga glegug. Dong jelema edan doang. atuh hade bae keur daek kaleuweungna bae ge melak sereh atuh aya kegiatan ongko ulah ngalumbuk bae ja hare es bae pemuda di dieu mah kegiatan